Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang para wargi kaum dangu sadayana di mana we ayana. Patepang di sareng simkuring atuh dina denget ieu pisan simkuring sejamedar hiji dongeng sasakala anu ngabantun jejer Sasakala Leuweung Tari Kolot. Kacaturkeun di wewengkon Kacamatan Jampang Kulon pernahna di desa Bojongenteng aya hiji pilemburan nu katelahna Sindang Laya. Di eta lembur aya hiji leuweung anu santer jeung kawentar geueumeuan, nyaeta Leuweung Tari Kolot. Kumaha carita eta leuweung katelah Leuweung Tari Kolot? Kieu geura dongengna teh, cag regepkeun. Numutkeun carita kolot baheula, Leuweung Tari Kolot asalna tina kecap nari kolot anu ngandung harti rehe atawa jempling. Bisa wae artina teh tiiseun. Mangsa harita mah eta tempat teh can miboga ngaran jeung eta leuweung masih keneh leuweung geledegan nu dicicingan ku sasatoan oge kawilang masih keneh sanget. Singket carita kacarioskeun anu mimiti ngageugeuh eta patempatan teh nyaeta hiji sepuh anu luhung ku elmu nu jenenganana Aki Sanip. Nu mangrupikeun hiji sepuh anu luhung ku elmu oge ngagaduhan kasakten tug dugi ka teuneng ludeung dumuk di eta patempatan. Nu mana eta leuweung teh masih keneh leuweung gonggong simagonggong nu teu acan kasaba ku jalma. Leuweung Tari Kolot kawentar sangetna. Salian loba sato leuweung oge loba nu ngageugeuh eta tempat. Nu teu katingal jirimna. Da kapan anu ngageugeuh di hiji tempat teh lain saukur manusa, tapi loba makhluk sejenna. Nu diantarana nyaeta makhluk nu teu katingal jirimna mah mung aya di eta tempat. Alatan kitu antukna rea pisan jalma nu teu wani asup atawa liwat-liwat acan ka eta tempat bakatingku sanget-sangetna. Kacarioskeun ti kawit Aki Sanip dumuk ejeng ngababakan di eta tempat tugra rabi oge ngagaduhan katurunan, anjeunna tetep pengkuh ngajaga tur miara eta leuweung. Sabab da ari leuweung teh panginten jadi sumber kahirupan nya, tiasa nyumponan pangabutuh sapopoe. Sabab ari di leuweung mah sagala aya. Mumatak eta sesepuh lembur atanapi pupuh lembur anjeunna ngajaga ngariksa tur miara eta leuweung. Tug dugi ka ayeuna eta leuweung masih keneh kakoncara nu disebat teh atanapi remen pisan jalma anu nyebat eta leuweung teh Leuweung Tari Kolot. Tug dugi ka ayeuna rea jalma nu masih nganggep eta leuweung masih keneh sanget. Sabab dina sababaraha waktos sok kawinehan loba jirim nu nembongan
Nu antukna aya kabiasaan khususna nu sok ngalaliwat ka eta patempatan, boh lempang, boh dina kandaraan, kedah mipit amit. Atanapi izin panginten gitunya kanu ngagegeh ka eta tempat. Numawi anu dina kandaraan mah kuduna beuh lakson eta teh saupami lebet ka eta patempatan atanapi ngalangkung kana eta leuweung. Nu maksud jeung tujuanana mah ngahargaan atawa mipit amit kanu ngagegeh eta tempat. Antukna mah meureun silih hargaan gitunya ka papada makhluk Gusti. Ditilik mangsa kiwari eta tempat teh atanapi eta leuweung tarikolot tos teu pati sangat rupi nama. Kusabab disabudeureunana tos seueur anu dubuk tur ngababakan gitunya dulur. Seueur ayeuna mah anu ngababakan di eta tempat teh diriung ku lembur. Nu matak eta leuweung teu patosan tersanget deui ayeuna mah. Oge eta lembur anu aya di sabudeureun leuweung tarikolot katelah nyaeta lembur Sindang Laya. Ayeuna mah rea pisan di dinya teh rempek gitunya. Seueur wangunan, seueur bumi anu mana seueur ayeuna mah warga anu dumuk di eta patempatan. Tah sakitu meureunnan carita singget sasakala tarikolot. Anu pamudah-mudahan dina dongeng eta aya picontohan kanggo urang nu tos dicontohan ku sepuh-sepuh urang kapungkur yen urang teh kudu nyaah, kudu bisa ngajaga tur ngariksa oge miara kana leuweung. Sabab lamun leuweung naruksak tangtu jelemana balangsak gitunya. Aya geuning kawihna ruksak rangsak cekak balangsak. Ruksak rangsak cekak balangsak. Tah kukituna hayu urang ngajaga leuweung, atuh leuweung anu gunul urang pelakan deui kitunya. Sangkan tiasa nanjeur kana kahirupan urang sarerea. Mung sakitu anu tiasa kapedar mugi tiasa janten picontoheun urang hirup kumbuh di alam dunia. Meser baso ngangobihun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.